mentak-mentak ka Allah Kang. Ya pang alus-alusna menta ya Kang. Ayeuna diurukannya akang osok minta duit tara ka Allah. Oh mana dia mau dicarekan Kang. Sok minta duit cing loba. Minta beunghar meunang akang. Yang jadi jalma kasep meunang. Ya Kang. Nganu penting hate bari mari entana. Nu salah mah nu teu marifat. Akang jadi jalma pinter tapi makrifat tuh jalma pinter adab. Sabab al ilmu adab. Ari nyaho ka Allah teh timbulna adab husnul khuluq. Jadi alus budi pekerti jalma kumaha marifatna ka Allah Kang. Mun teu pati wawuh ka Allah tah sok rada kurang alus. Sekapeung lobana ingetna aing wae. Tapi lamun hebat marifatna husnul khuluq Kang. Matak pang saya-sayana urang teh nyuhunkeun iman anu soeh hiji ta. Ingat. Nyuhunkeun iman anu soeh. Kadua, nyuhunkeun ilmu anu manfaat. Menta-menta bagi akang kudu dipepatahan. Mikir we urang sorangan. Ieu mah urang mah menta teh nu teu pari-parenting menta nu akur jeung kahayang urang. Menta perkara nu jadi sabab urang alus, tak kitu Kang kuduna. Sanggeus iman soeh mah naon nu teu alus. Geus modalna eta. Rek pakir ka kasih Allah. Rek beunghar ka kasih Allah. Bodoh ge jadi waliullah. Lain mau boro-boro bodoh pinter kayak kalau dilaknat ku Allah. Naudzubillah sabab teh iman soleh eta Kang. Pakai sombong. Tilu Kang. Amal soleh nyuhunkeun amal soleh. Kaopat nyuhunkeun harta mahmudah. Cok yang dengar harta sing seueur. Tapi harta mahmudah anu urang jadi sabab beuki alus. Beuki beunghar beuki soleh. Beuki tawado, beuki deket ka Allah, beuki semangat ibadah, beuki sieun ku dosa. Ta eta sok menta rezeki saseueur-seueurna eta ka Allah. Ngan ingat mentana bari makrifat ka Allah taala Kang. Nu kalima nyuhunkeun turunan nu jaradi ahli Allah. Rek pinter rek bodoh budak urang teh Gusti turunan abdi teh moga-moga sing jaradi ahli Allah. Anu gawena macul nu macul tapi jadi ahli Allah. Anu ngawuruk jadi ahli Allah. Tukang usaha nepi ka beunghar jadi ahli Allah. Di mana we cicing mah teu di dunia mah. Teu kudu jadi ajengan ka Gusti, hayang jadi ajengan kabeh. Riweuh. Ari geus buku belat sia mah. Ngalar opat kagenep kalima apal ngopat leungit. Ulah dipaksakeun. Keur bae bodoh kejang maneh bisa jadi kakasih Allah. Nu penting sia mah tong jauh ngaji sing ikhlas ka guru mursyid. Jadi waliullah bodoh ge. Nah gitu kan. Ieu doa teh Kang